Kabayan, ulah es berang teuing. Pisan gawe sia mah. Ngalang-ngalang tutut atuh, da arinya tumah kudu jeung lauk. Kamana ngalana? Kaditu ka sawah ranca. Nu loba mah sok di sawah meunang ngagaru geura. Siap. Leo si Kabayan lempang ka sawah nu meunang ngagaru. Didinya katembong tututna loba. Lantaran jaina herang jadi kantembong kabeh. Tututna pating goletak. Tapi barang diteges-teges ku si Kabayan, katembong kelangkang langit dina cai. Manehna ngarasa luang, neuleu sawah sakitu jerona. Padahal mah teu aya sajengkal-jengkal acan, siga jero sote ku kalangkang langit. Cek si Kabayan dina jero pikirna. Ambu, ieu sawah jero kabina-bina caina. Kumaha dialana eta tutut teh? Lamun nepi ka teu meunang, aing era teuing ku nini. Tapi eta tutut teh sok dialaan ku jalma. Dek dilegetan bae ku aing. Geus kitu mah, leos si Kabayan ngalaleget. Barang geus meunang, dibelitkeun kana nyere, dijejeran ku awi panjang. Sabab pikiranana dek ti kajauhan bae moal deket-deket, sieun ti kecebur. Si Kabayan ngadekul ngalegetan tutut meh sapoe jeput. Tapi henteu aya bebeunanganana. Ngan ukur hiji dua bae. Kitu oge lain beunang ku leget, beunang sote lantaran ku kabeneran bae. Tutut keur calangap, talapokna katempelan ku leget, tuluy nyakop, jadi beunang. Lamun teu kitu mah luput moal bebeunangan pisan. Sabab ari di jero cai mah eta leget teh teu daekeun nampel. Komo deui tutut mah da aya leleueurna. Di imah ku ninina di dagoan. Geus ngalah salam, sereh, jeung koneng. Keur ngasakan tutut. Lantaran ambleng bae, tuluy disusulkeun ninina ka sawah. Kasampak si Kabayan keur ngalegetan tutut. Nah, Kabayan, ngalah tutut teh dilegetan. Kumaha? Da sieun ti kecebur. Deuleu sakitu jerona nepi ka katembong langit. Ninina keheuleun. Si Kabayan disuntrungkeun. Brus ancrub ka sawah. Hehe, geuning deet.